suasana sahabat ya, persiapan pengantinnya dijemput ke pelaminan sahabat ya, untuk acara ijab kabul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Imam Muhammad Abdullah Mubarak nikahkeun kaula ka anjeun ka anak kaula namina Imas Agustiniawati rayon nanggo mas kawin Umas Loga Mulia. Alhamdulillah waktu ke komitmennya ya keharmonisan antara dua warga itu. Yang mengajakkan Neng Mas ada kehidupan lain mengajak. Ayo nanya di awal gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Di mana teteh? Di mana? Oh di Buruju. Mana wite? Mana wite nanti rombongan pengantin disangkana nanti telah. Rencangan masan istri gitunya. Alhamdulillah. Oh berarti ya mati pondok gitunya. Sareng rencangan pada berpom. Sareng teteh saha? Teteh Susi. Ari sareng teteh saha? Suci. Iya teteh saha? Teteh Saina. Itu sanesna sareng teteh saha? Teh Ayu. Doana kanggo ieu meh teh acan ieu teh acan. Teh Imas. Semoga samawa dengan suaminya semoga hidup bahagia. Amin. Bawa kadinya. Bah mau naon eta bah? Alhamdulillah masih kene berjalan estafetnya sahabat. Eta gambar naon nyungcung ka luhur? Kaos anu dicanak pamegatna nyangke ngacung ka luhur. Apunten Pak Ustaz aduh ngobrolna. Pin ka nyiru-nyiru di bawah sahabat kalau di kampung mah. Oh da dieu mah oh gitu dah. Oh aduh alhamdulillah. Kaos nu power atuh mah ketrak-ketrek di jero eta. Nih, Arya teh nikahan saha? Incuman nenek. Oh, incuman nenek anu kasabar hiji. Murang kali nu kasabar hiji. Anu kahiji. Anu kahiji cikalna ya alhamdulillahnya. Doana tuh kanggo putuna, doana. Ya, manehna mah teu boleh ngadoakeun atuh teh. Doana naon tah? Doakeun nya nyuhunkeun ka Allah. Incu soleh. Amin. Jembarkeun ku rezeki, jembarkeun ilmu. Amin. Aya deui ka hoyong kulit teh. Kursak itu gitunya. Oh, nah, ya sahabatnya neneknya dari pengantin wanita ya sahabat alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malamnya juga sahabat ya. Berkah dua putra kali ini meliput suasana jajak pernikahan ya yang ada di kampung Lembur Tengah ya sahabat ya. Nah rombongan pengantinnya udah datang alhamdulillah. Lagi pada siap-siap dulu sahabat ya. Juga dari pihak wanitanya juga udah siap. Lagi sesi pengambilan foto sahabat ya dari fotografer. Masih kene aya Pak ya teh? Di lemur mana ya Pak? Di Samida. Oh di Samida. Oh genian saket. Alhamdulillah di Kampung Samida ya sahabat dari Kabupaten Garut sahabat ya. Ke Kampung Lembur Tengah di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Cibugal sahabat ya. Tuh rombongannya. Tuh pada cantik-cantik ya. Anu ngajak oge. Tabu sabaraha teteh di ditu? Hah? Tabu 7 siangnya orang Garut mah. Kamari mah wi tabu 7 teh tos akad di dieu. Aya nama sumping. Sudah teh ya. Parawan cikeun teh ya mah. Kumaha teteh da mah? Di lemur ti mana teteh ya? Cipanas. Ya geunean tebih. Di Bogor. Oh di Samida. Oh ibu mah ti Cipanas. Alhamdulillahnya. Oh keluarga ti Cipanasnya ya mah ti Garutnya. Di abi radang halangan, rada tepak-tepak itu yang pilih.
sahabatnya acara jajab pengantinnya sahabatnya alhamdulillah udah dimulai. Tinggal memberikan acara kalung sahabatnya. Nah ini sahabatnya ini udah dimulai. Dari pihak laki-lakinya udah mulai mendekati calon wanitanya sahabatnya. Kenapa ngiring? Aduh, si ibu mah langsung nyanak ieu nya. Nyanak ieu nanti nyanak liwat ya mah liwat konengnya. Alhamdulillah. Dihias deui mah nya. Alhamdulillah. Teteh damang teteh. Terang gitu teh. Terangnya sahanya. Nah, ini sahabat ya. Alhamdulillah. Langsung diamankan sahabat ya. Nah ini sahabat ya, ini mah di suasana di belakang acara ya, di belakang panggung. Alhamdulillah nih Pak, bareng keluarga sahabat ya. Tuh, lagi pada nunggu. Ayah teh keluarga istri, Mamat. Oh istri, oh keluarga istrinya. Oh alhamdulillah ya. Oh ti Garut saminya, anu panganten ge ti Garut ongkohnya, keluarga istrinya ti Garutnya. Mung di dia mah ya hungkul gitunya, keluarga Mang Mumu hungkul pangintennya. Alhamdulillah. Pangantennya lagi pada lagi terus. Sebentar lagi dikeluarin acara apa? Acara
ijab kabulnya sahabat ya. Bawa kadinya. Bah mau naon eta bah? Oh ini sahabat barangnya udah di estafet. Wah kumaha teh aya info ya teh. Tuh sahabat ya. Udah di estafetin ininya tuh. Barang-barang dari apa? Dari pihak laki-lakinya udah diberesin. Tapi tadi nggak kelihatan lewat kebon cina deh. Ah, kumaha daramang? Tuh, vokalis naon ieu? Vokalis Hadroh di mana? Oh, di Burujul. Alhamdulillahnya. Tos berpop tadinya. Berpop deui? Nah, siap. Mudah-mudahan lancar aja. Oh, ini sahabat nih. Estafetin ini sahabat. Nah, dia mau ngalewat ka dieu. Heuh teu marawa ka dieu nya ka mana jalan? Ka dieu. Oh, da bieu mah. Oh, itu dah. Oh, aduh alhamdulillah. Kawas nu power atuh mang ketrak-ketrek di jero eta. Belas teh. Dukana ieu teh. Tuh, sok. Alhamdulillah masih kene berjalan estafetnya sahabat. Eta gambar naon nyungcung ka luhur? Eta gambar merak. Kaos anu dicanak pamegetna nyangke ngacung ka luhur. Apunten Pak Ustad, aduh ngobrolna salah jeung Pak Ustad ieu. Jadi teu nyambung, Pak. Nah, ini sahabat nih. Tingkan nyiru-nyiru di bawah sahabat kalau di kampung mah. Kan nyiru-nyiru. Salah tadi bercandana jeung Pak Ustad jadi teu nyambung. Aduh, punten Pak Ustadnya. Rada celedos abina ieu. Wios diapunten kitu nya. Tuh, koas nu berat bah atuh. Aduh, di kieu we atuh. Ini lagi bawa Naon eta? barang seserahan. Seserahan. Hampang eta mah koas nu hampang eta mah. Hampangnya alhamdulillah. PRT eta mah canak we cenah ka bumi. Eta kanggo rencang sangu. Mohon ka bumi. Tuh, ditampa sama panganten anyar sahabat ini juga nih. Kemarin baru 2 hari 3 hari. Harga 2 poe 3 poe aja. 3 poe aduh masih kene girinya tuh. Bagus. Oh, suasana sahabat ya, persiapan pengantinnya dijemput ke pelaminan sahabatnya untuk acara ijab kabul. Juga di sebelah kirinya lagi pada makan dari tim weddingnya sahabat tuh. Dari mau cinta aja. Di mana tuh teh? Oh, di Limbangan tebih genenya. Iya mah sadayana pangantena 3 Garut, rombonganna 3 Garut ieu mah. Si mama nak. Mana? Alhamdulillahirabbil alamin sahabat nih pengantinnya mulai keluar rumah sahabat ya untuk acara ya kemana sih mbak? ijab kabul. Ya cina, dia lebat. Kalau kan. Kita. Pangku. Ada tijaliku. Makan nih pakai hiu. Kemana jalannya? Tadi mah. Apa kan? Ya udah ka dia coba dos. Kerap teh. Jalanan Pak. Jalan mana? Teh itu mah teh jantan ka ditu. Jalan teh jantan ka dia. Itu sudah berbarkah khutbah nikah. Baginda Rasulullah SAW dikala nikahkan putri Aminah tercinta
Sayyidah Fatimah Zahra ke Sayyid Ali Murbobo, mudah-mudahan kaset neng hidup diakadan dan alhamdulillah dipandu ku kersana Habatuseh di kantor urusan agama atau alhamdulillah para kesepuhan di daerah juga tersana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matil ma'budi bi qudratihi al-muta'i bi sultanil marhubi min azabihi wa satwatihi an-nabi amruhu bi samaihi wa ardihi alladhi khalaqa konsi keselamatan kesuksesan punya nama bieur the successful ulah ukur di dunia jadi raja tapi seperti Nabi Sulaiman bagja dunia bagja akhirat kunci hirup pada seperti Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Isa pun tetap sukses yang abadi adalah gaduh wali walidayya wali masyayikhi wali seluruh muslimin. Astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana aja, jalannya. Aduh, si Aga. Ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Imam Muhammad Abdullah Mubarak nikahkeun kaula ka anjeun ka anak terus kaula anu namina Imas Agustiniawati kalayan nganggo mas kawin ku mas logam mulia 5 gram dibayar tunai. Kasaning Dimas Agustiniawati binti Bapak Muhu kalayan nganggo mas kawin emas logam mulia 5 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat ya, dari acara ijab kabulnya 1 kali ijab kabul. Saya doakan mudah-mudahan kedua mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini suasana acara doanya sahabat ya. Al-Fatihah. Lain sih mah ieu
Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muhammad Abdullah jantan suaminya karena bicaranya Bismillahirrahmanirrahim. Nenggenas berdoa, alhamdulillah, orang doa, pasrahnya jantan suami istri, kalayan, ya badannya laki, emas kami, panas baru panas, minum, nabi, sing redok, sing ukas, dinas kawinan, kuah. Cara ke Abi Ridho, Abi Dimas, Dimas Kawinan, Maaf, Dimas Ram, Hijaunya, Maaf, Abi, Sinjantan, Bojo, Anitaan, Kaca Lagi, Sarang, Insya Allah, Dimas Kawin, Abi. Bagi dimanfaatkan, mudah-mudahan jantan sedekah menjadi Dabil warga, saudara para kasepuhan, para alim ulama, Kang Haji entah itu oyong di foto, Kang Haji, bil warga saudara, Pak Haji di bibul bil warga, oyong di foto. Doa kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mugia kabarokahan sinaran kasih nugrahan Allah tumetep entep nyanding mipir ngabandi lamokot geget kahidap duaan sinaran pamudah-mudahan hidup duaan dikumpulkan ku Allah sinanding jeung kasayang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasyainal insana biwalidayhi ridallah fi ridal walidain wa suhtillah fi suhtil walidain. Untuk hidup duaan kalayan geget pamente marang tenang. Sawang ku hidup duaan ka alam anu katukang anu jauh narawangan. Pek patepungkeun paneuteub anjeun jeung paneuteub indung bapa anjeun. Bayangkeun ku hidup yen dina saketes getih ngalempere sahegap napas anu ngadami dina angeun. Pek rasakeun ku hidup ratugna jajantung. Mangga kasir geus ngadahu kana janten ibu. Mangga ibu dina dinten ieu putranya luluh dina pangkonan salira ibu. Sejak nedak dihapunkan tina sugrining dosa sareng kalapatan putra ibu. Rumaos
putra teh esung teu boleh ngariweuhkeun sareng ngarepotkeun ka salira ibu. Tiwangkeun dikandung salami salapan sasi, dirorok ti orok, ditimang ti bubudak, tug dugi ka kiwari abdi sawawa, teu acan kantos abi naur pamulang tarima ka ibu. Nanging mugia ibu ninggali ngalungsurkeun jiat pidoa rehna putra sejak ngambah kahirupan rumah tangga kalayan pidoa sinarang restu ibu. Mugia putra nyupri karidoan ilahi mangatiasa dipeluk beral gelis beral kasih beral ibu ridho gelis ibu ridho kasih beral tu ibu didoakeun pamugi hidup si Iwangkit dinten ieu putra sejanyi ruruk dina kaweningan kalbu ibu. Mugia ditampilil putra patuturan hinis uridulah dugi ka tumarampang ngabimbing putra anggap lil putra kapituyan indi petingna datang berangna putra nedapan nalingaan ngedajian piduan pamugi putra tiasa nyubadanan segala rupi pancen kahirupan anu sae nuwuh Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga atus mugia ditampi sembah sungkem putra apa dinten ieu putra nembrakeun panampian anu teu aya hinggana karena segala rupi kadedeh sareng bimbingan apa anu teu boleh ngadidik apa teu boleh ngaping siang sinareng wengi dugi ka kiwari putra nicakana rarabi. Mugia apa ngajurung kusih pidoa putra sing pikir muning jati enggoni ngambah dina sagala kahirupan rumah tangga. Mangga peluk gelis kul kasih kapan mangga saya beral gelis beral kasih beral apa ridho hidup ke asa ngariweuhkeun ka apa beral ku apa didoakeun pamugi hidup dina ngambah rumah tangga sing aya dina rumah tangga anu sakinah mawaddah tur warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini petingna datang berangan putra ngedapan nalingaan ti apa ngedajiat pidoa ti apa mugi putra tiasa nyibadanan sagala rupi pancen kehidupan anu sae muluh Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga atas biasa calik di apa suapan ti mama ieu teh doa nya doa ulah ditinggal alifna doa pamudah-mudahan naon anu dituang ku hidup teh dina ngajalankeun rumah tanggi gitu deui Neng Imas mudah-mudahan sing tuangeun anu halal anu barokah siasa ngabuahkeun kana putra-putri anu soleh tur soleha. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Mangga nyotokeun atas masuk. Alhamdulillah. Mangga lajeng apa? Mangga osok gitu bapak-bapak nyuapan. Tara. Neng Imas itu ya ayeuna diawali. Panas. Ya. Ayeuna diawali Neng Imasnya diawali ieu teh jimat Neng Imas ulah ningaalitna tuang ieu teh jimat ti sepuh bebekal kanggo hidup naon engke tuangeun anu dituang ku hidup nyatana hidup dina ngamal rumah tanggi sing tiasa nyatana rumah tanggi anu ngengingkeun kana rizki anu seueur anu halal tur barokah. Mangga bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Betul.
Udah siap fotografer? Iya siap. Mana ira atau kantos ayo mah di bapak. Oh tacat lah ayo nanya di pelaminan dina momen terindah. Mangga disuapan pertama kali ku sang istri. Mangga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anu salajengna dina adat Sunda sok aya. Kami lagi buat keut atuh. Nah teh Siti hoyong. Imas ya teh Siti teh insyaallah. Ayo namina buat keut pangintennya nya keharmonisan antara dua warga itu nya mengacakeun. Nah Imas kantos diluapan ke Imam kacarnya. Ayeunanya di awal mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atas pas atas dia tuturkan di luhur, pandangannya di luhur, sahanu semangat yo. Siapa luhur? Tahanap, tak itu diajarlah kalau bertahanap ya. Siapa luhur? Puterkan dulu lah. Oh boleh. Luhur. Siap, hitungan 1, 2, 3. Oh, Imam sebagai kepala rumah tangganya, alhamdulillah semangat. Ibu Ai tong hariwan Imam semangat gitu ya. Cari langkahnya, maka Imam berbagi sareng neng Imas. Mana? Percepang-cepang ini pandangan kiwa. Pandangan kiwa percepang-cepang, mengacakatkan. Kalau tetap berikan senyuman termanis. Siap, atas mas. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Imas diiskeun ku Neng Imas tekeng dilawan ku panas. Deui Neng Imas panas tekeng dilawan ku panas kok Imas dingin. Teu ieu panyeun simbol dina adat Sunda sok aya cai da sifatan cainya kana tigis kitu nya. Mangga pacepeng-cepeng tangan kiwana. Mangga caketkeun. Patet-patet berikan senyuman termanis. Siap 1, 2, 3. Alhamdulillahirobbilalamin. Sok telah tuh dia tuh mangga tadi ceng. Mangga. Siap. Berkot itu tarik hitungan ke 1, 2, 3 berut tariknya. Sahanu keng nu agung. Neng Imas resep jeung nu agung Imam. Siap. 1, 2, 3. Putok. Ya. Imam ya resep nu agung Neng Imas lagi. Kawan. Neng Imas saya cepengan. Kadieu Neng Imas mah. Eta cepengan ku cepengan keduaan lagi mas. Cepengan keduaan mungkin di hitungan ketiga tuang keduaan ya. Di hitungan ketiga tuang keduaan. Siap. Siap. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. 1, 2, 3. Tahan. Siap, bagus. Alhamdulillahirobbilalamin. Cek itunya di suasana pelepasan balon sahabat ya. Di pinggir apa ini teh? Ini mah kesana teh sawah sahabat ya. Sawah. Nah, alhamdulillah ya pelepasannya. Terus melebar kan itu ke pinggir. Kadewe ti jengkang ya bisi eta teuing. Bisi ti jengkang kade bili kade. Bili ya. Ah, beneran. Terima kasih buat tepuk tangan yang merah putih simbol dengan perjuangan 17 Agustus sahabat ya. Merah putih ini sahabat ya. Biasanya warna-warni simbolkan dengan 17 Agustus kemerdekaan ya. Sekarang memasuki acara terbang balon, yang mana terbang balon ini sebagai simbol
melepasnya masa lajang kalian berdua. Semoga dalam menjalani bahtera rumah tangga kalian bisa menggapai tingginya harapan menjadi bahtera rumah tangga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Silakan berdiri di posisi masing-masing didampingi oleh ayah bunda sekeluarga dengan dua warna sahabat ya, seperti kemerdekaan Republik Indonesia sahabat ya, perjuangan para pahlawannya ini juga perjuangan untuk membina rumah tangga sahabat ya, bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hadirin ayah bunda sekeluarga gimana, sudah siap semua? Nanti hitungan ketiga, dada terbang balonnya, dada ke atas ya, siap? Siap semua. Kita hitung mundur dari 3, 2, nungguin ya. Ya hitung mundur dari 3, 2, 1, terbangkan balonnya dapat. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat imam dan imas. Semoga menjadi keluarga yang ya, bisa menggapai cita-cita yang luhur dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin sahabat. Demi proses diakhiri dengan pelepasan balon. Satu ikatan melepas masa lajang ya, kedua mempelai. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Suasananya bikin cetar membahana sahabat ya, dikarenakan kesana itu kebun sawah. Ini dari Imas dan Iman